atau tenang. Tai uci anjir kajejak ku buta lo. Kapedeplay dieu. Manganing sukuna ge gede nu sukuna ge jika si BE. Wah. Cicing. Kurang manfaatkeun cobianta. Sakit tuh tikuring. 10.000 lengkah yedenawa Arjuna Kresna Janggiratangi. Yai. Naon yai? Naon. Ai ucing diwawalkeun. Kurang ajar raka patara yai katingali dedemit mawasa sadinga. Laras yai. Di negara ambang sagara urang tuturkeun raka batara urang hancurkeun negarana. Sae kurang ajar. Kurang ajar dedemit naon bade kitu. Kakara aing nampi ilmu bade kieu. Puguh we aing keur lemah. Awas ku aing patut tunggalan cenah. Iya patihnya nyanak astajinga sajajalan marojengja. Kadang-kadang yakin anu disana teh pangeran, kadang-kadang henteu yakin margi manyaya pangeran nepi ka abut-abutan kayaanan. Da sia make ngaran sasajinga atuh. Ai teh dibawa sieun ieu. Ari dibawa manya pangeran kieu bentukna deuleu. Nepi ka teu puguh rupa kieu majar teh mancung depek. Irung ka jero deuleu. Yang irung pongpet. Tapi ieu teh keur gering di budak kieu. Ci kayaknya aing boga pepernian ye budak rek di jampe ku aing. Kalayan rahmat sareng pitulung numur beung alam. Pangeran sasajingga waras teu makaning jati teu makaning waras waluya. Cager anjeun. Ngadak-ngadak di astajingga. Janggiratangi waluya kayaanana. Jag-jag sabihara-sabihari. Salirana anu tadi ngarang kebong tinggal kulit jeung tulang. Sing palenung deui jag-jag waringkas di astajinga malahan leuwih ganas kayana. Astagfirullahaladzim. Jak. Alhamdulillah ya Allah dewek cager. Gusti nu agung, Allahu Akbar wae. Wow, tanaga begi gedean, tak ieu hirup deui. Alah, luar biasa dewek cager. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Nuhun ya. Anu mawa aing saha? Kaula pangeran. Yang utah ngebut pangeran gaya ini. Aduh, naon teh? Punten salira leres nami pangeran sasajingga. Aing mah teu ka pangeran. Sasajingga wungkul. Rek dibawa ka mana aing? Teu nyaho aing rek dijieun tumal. Nya tapi ke nyelametkeun dudungan. Ge sakedap urusan tumal mah. Laras salira teh sasajingga. Bener? Upami laras wayahna ku kaula bari dibantun. Dibawa ke mana? Dibawa ke negara kaula salira dikawinkeun jeung anak raja kaula. Dikawinkeun. Leres. Jeung saha? Jeung anak raja kaula. Raja saha? Raja kaula. Buta. Bener. Dengikeun blegung. Aing ngaranna jodoh kudu sajenis. Jelema jeung jelema deui, buta jeung buta deui. Maka jeung aing rek dibawa kawinkeun paling aing dijieun hakan ku sia meureun. Ieu mah sareng anak raja mung. Sodi aing make jeung kudu kawin jeung dedemit goblok. Bener-bener teuing aing mah geus boga kabogoh.
rek tunangan sadeng deui aing cimar bunga montong ngaganggu tak gor wae sia tuh manya pangeran kieu aji jauh cik yang nyaho kasaktianana nepi ka mana para dendawa wayahna pangnewakeun eta jelema ayo sela kurang ajar sia maneh anu ngaran pangeran Sasajingga aing mah Sasajingga teu make pangeran da aing teu percaya jing banyak pangeran kacadok kieu beungeut sia beungeut tiga jahe menang backpack lamun teu dititah kununungan mah aing naon kuku pusir rama-rama tuh gede kitu ngaganggu sia ku aing di podaran bae sok kayaknya iya iya edan dari jebuat Allahu Akbar subhanallah woi edan iya anjir 25% keyakinan naik aing edan etak bener pangeran anjir tendanganana lu gitu-gitu teh masih Beckham lu hebat ayo serang terus kurang ajar sedepodaran ku aing maju hiap jelema jadi tibaralik jelema tibaralik di dunia naon sia-sia tibalik goblok bener teuing teh anjir edan tenggelanana da buta kamuy beungeut dalu 25% deui aing yakin eta pangeran jadi 50 ayeuna luar biasa ieu beneran aya kadungora ye waing dak bor ku ieu buta teh sugan hiji teh kedua pake loba leuh ngaleut waing buta-buta dak bor ku aing teh iya wa tepet ya bebatokna ku aing tuh man aing meker kieu mah leuh mina-mina teh moal asa-asa sia bener maneh pangeran Sasajingga bener cenah sebut aing pangeran anjing pangeran wanya bunget pangeran tiga cangcut anjing jadi terus goblok teh bunget dia mengkecorang dia iya iya teu beunang garasa iya teu beunang euy garasa iya teu beunang bae anjing da lieur iya pula iya ngomong serat ngomong serat coba urang diobatur ketihan dikeprokan sia ngomong serat kieu nya
Naon? Gila gitu nih. Gilan ponaon? Eta getih mungsrat dina sungguh teh. Mana getih? Eta putra teh teh mungsrat getih teh. Ale-ale goblok si getih di mana? Abi-abina getih atuh. Ah, weuh. Alah. Kok na hirup kene. Alah. Ayo tebenang. Keceng atuh. Rek modar ngahina kene. Pari dikeceng gua ieu. Tuh. Ayo tebenang deui. Paduli goblok. Amekeun. Eda katipu. Ada teh nyeri hate. Au. Hai. Lili Cinawi disuruh dengang. Ya, ikhlas sampean. Aduh, dodo teuing. Suruh dia atuh jadi men pas. Oh, atuh gede we jadi lili sengang. Sayangnya, oh ya. 100% yakin aing eta pangeran. Yakin aing eta pangeran sabab tingali senjata lagi kadungora. Dah. Kumaha ya aing nyokot da aing ngajak gelut ya pasti eleh yo. Sakti kitu dulu. Dah aing boga ajian sirep sia. Disirep ku aing si eta pangeran sasedinga. Lacung. Iya patih sukma dentang ngagunakeun ajian sirepna. Titibakeun ka sajinga. Atuh ya sajinga ngakuher kerek nyegrek di tengah-tengah leuweung. Inandak kumamrat madugia malaras. Inandak kumamrat madugia malaras. Gawat tengah dikira. Sia sirap aing teh murang mari. Wolo itu monyet jadi hararees. Tukang rebab tibra duduh hebat. Sirap aing teh hebat atuh. Gua aing dibawa ke karaton pangeran sasedinga. Serius di negara Ambang Sagara ieu Prabu Sukmadewa kumargi patih teu datang wae nyeri beheung sesengeteun benu kayaanana malahan mepes geuyang ka Raden Gatotkaca pangrasana ditipu ku Raden Gatotkaca. Gatotkaca tukang tipu kadieu sia kurang ajar digantung ku aing nagara sia. Kurang ajar nipu ka aing teh si Gatotkaca bangsat sia. Bade sia Gatotkaca sae meureun.
sama kapihatur Maharaja aya pikir saeunaon sakira-kira nasyah yang digadag di aing mentong aakuanan make jeung nyaho aya nagara Tumaritis diuk sae banget hayang digawe mah digawe we bagi jeung aakuanan sama ke jeung nyahoanan nagara Tumaritis hah da memang leres aya ayat di mana buktina patih aing nepi ka ayeuna can bulang-bulang dulu janjina patih aing saminggu ayeuna geus leuwih sapoe can pernah patih aing calir bolai tina janjina hah bangasieun urang ajar sia poe ieu eueuh patih aing datang wayahna kuang digantung negara sia sae banget
sakali deui aing rek nanyakeun ka sia. Bener sia anu diomongkeun ku sia teh aya? Aya. Aya di mana? Hah? Sakira-kirana anjeun Gatot Kaca hayang digadag di aing. Teu kudu nyanyahoanan. Hah? Teu kudu ngabohong maneh hayang digawe da mau burung ditarima ku aing. Ulah jiga kieu maneh sia anu tungtungna goreng katungtungnakeun aja. Tapi kaulah teh teu bohong gitu. Teu bohong naon? Aing rek nanyakeun kayakinan deui sakali deui. Bener aya nagara Tumaritis teh? Aya. Daek burut. Mangga, Ciburut sia. Bener aya Pangeran Sasadinga? Aya. Tapi nah geuning pati can datang wae. Hah? Pati nepi kaina can mol-mol sedengkeun pati aing mah tala jalir tina jangjina. Kieu we. Anu tadi teh saur salira. Naon? Upami Mahapati dinten ieu teu aya ka nagara ambang sagara. Mangga kaulah gantung di negara. Benar? Leres. Kal sia ku aing. Barang menuju impal wacana di luar para prajurit Surakambal hambalan gaya sanes patih negara ambang sagara Sukma Denta sampun dumugi itu jaring carita. Kalau berapa tuh Gusti Patih Rawuh, Gusti Patih Rawuh hidup, Gusti Patih hidup. Aya naon? Meninggalkeun Gusti Patih parantos rawuh. Patih aing geus datang. Parantos geus datang. Geus datang. Patih aing geus datang. Patih aing geus datang. Hey 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 hey. Meninggal parantos sumbi. Ya, siapa jadi warga negara di dia. Minimal kudu bisa itu lagu kebangsaan. Sok, diajar. Bangsa nak kumaha. Bieu lagu nu bieu geus datang. Sok. Bangsa nak kumaha. Geus datang saha? Lain saha turutan. Kudu bisa sia warga di dieu mah. Sok. Geus datang. Kudu geus datang. Make nada goblok. Geus datang make nada. Nah hijina jeung ohang ji. Gaduh nyelah kieu teh. Ya. Sok geus datang. Geus datang. Kaluhurkeun. Geus datang. Lain sia anu kaluhur. Sorana kaluhur. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Geus datang. Nek kababang kieu sora paingan teh meunang bidung jakrama sia teh. Hese jadi duit teh. Biasa pola haling-haling. Tah, haling-haling tong ngerakeun saminantu aing datang. Hah? Omat maneh kudu taat tumut ka minantu aing. Hormat ka minantu aing, lamun teu hormat cilaka sia. Cilema beunghar teh entok lagi salapan. Haling, saya menghaling, ngerakeun sia mangga. Si cepot gede milih. Awewena kulis kacida. Ngan aing ku jadi pembantuna deg-degan ge aing ampun aing. Kategang kieu aing datang si cepot ampun. Datang neratang ngademang. Datang neratang ngademang. Mangkulengan lanang.
alah pati kaula Gusti bagja pati panjang umur mana diomongkeun kita tadi laras kumaha hati mana bener geus init ka nagara Tumaritis parantos aya nagara Tumaritis teh aya ampuratot aing geus nyarekan maneh bener aya Rajana Prabu Semar aya Gusti aduh mana panggih penak wae bener beunghar teh laras Gusti sing horeng entogna ge 12 kehel 12 beke era we aing panggih jeung Prabu Semar iya ajri entogna ge 12 bener aya Pangeran Sasajinga aya panggih penak mana ayeuna hese Gusti ku abdi diculik laras penak jeung Pangeran Sasajinga bari dibantun ka dieu teh hese Gusti nah gagahna luar biasa gagah luar biasa para denawa ge bubar ka tawuran gelut jeung Pangeran Sasajinga laras eleh kabeh eleh minantu aing atuh minantu saya kau lagi mau mampu pasti mau mampu bayangkeun 12 entog nage sok kebayang ku sia mana pangeranana dibantun ku kaula geuning bisa disirep Gusti disirep laras alus mana pangeranana eta dihandap iya pati sumuhun nah pangeran jadi pincu yang di karetan nasi padang saja waduh sesah Gusti itu disirep ku kaula banyak atuh rudet ongko mentaan udud yo cek cagerkeun teh sae mangga waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya gamang pangeran anjir di akhirat poe kieu reh sarung ning Allahu Akbar nepi ka ke aing digubuk ka mana ye iya kulan ye teh salira teh dibantun ka nagara kaula wah negarana naon sia teh pangeran teh kieu teh Gusti kumaha teh iya pangeran naon goblok lain pangeran lain yaitu tinggal itu maharaja raja naon itu maharaja mana wah jurig sana jurig maharaja pati nah adik pangeran teh kieu nama teh awut-awutan pati salah mawas ya sanes ieu Gusti mane Sasajinga pangeran lain aing main pangeran goblok kitu teh eta karaja goblok situ kumaha kitu teh gabina-bina teuing raja naon raja sia raja aing beulina ge gabina-bina teuing balikeun si aing ka nagarana nagara nu baheula gabina-bina teuing sia teh pati kumaha ieu teh iya Gusti balikeun aing mong aja di dieu mong aing balikeun aing mah mong aing mah boga kabogo dikawinkeun ka anak raja mong aing mah pati sia kumaha sia teh anak aing meureun teu ngacerit menepu ieu iya Gusti iya pangeran teh lain aing mah lain pangeran sia pangeran goblok kitu aing teh bener-bener teh pati balikeun deui is dan tiasa Gusti abdi yakin ye pangeran lain betul cek si itu ge raja goblok uta itu sia teh kieu we Gusti ayeuna masih nyaina we pi urang ka dieu anak aing meureun teu pingsan mah ye upami ieu sanes pangeran sawios abdi ridho dipecat oge Gusti teu aya deui sayeuyeuna nu ngaranna Sasajinga teh capek ieu ge lieur nya benar pati sok upami ieu sanes pangeran Sasajinga
Wabi ieu jelema pada di JNE-keun. Dipaketkeun ku abdi. Lain aing lain pangeran lain. Cicia. Nyai gelis. Pancaningrum ka dieu Nyai. Mangga kaula non mana pangeran sasadinga. Tingali Nyai ieu lain. Pasti lain dulu. Pasti lain. Nyai ka dieu. Datang ngademan. Datang ngademan. Mangkule Nyana. Kumateng Ramadawaji aya pikir sae naon. Dengukeun sorana. Mung sorana ge sada kunti, mung aing mung. Mung aing mung tingali heula Nyai. Tingali heula mung aing mung nyaho aing teh pocong mumun mung aing. Mung aing mung nyaho pocong mumun ya tingali heula. Tuh tingali tongongna ge bolong. Sunda bolong aing nyaho mung aing balikeun aing mah mung aing geus boga kabogoh aing geus boga bogoh marbuah aing mencinta sejati Nyai Kaula nun kula Ramadawaji. tingali eta lain pangeran sasadinga teh Anu mana Ramadawaji. tingali eta pengkereun hidup Anu mana tata lainnya Nyai lainnya sok sidik-sidik lainnya tobat teuing Ramadawaji. naon Leres ieu. alah anjing Ramadawaji leres ieu pangeran sasadinga. Aduh, menika setia ieu pisan Ramadawaji. anjing malah anak aing teh normal anjing alah anak aing teh normal alah menyebat disebut kajet Ramadawaji ya geuning pangeran. Gusti Agung Pangeran Bancet di Nyai sanes pangeran Bancet teh pangeran sasadinga. Engkang sasadinga ya kaula. bong goblok kaula jeruk no teh Banyak itu engkang eta kaula hayang urang nikah sareng kaula mumoal. nikah nahaon nikah we sorangan ye tingali heula moh aing menyaung sihungan lagi pampir nyaho kitu tengah penting adi gigil beuheung isuk-isuk aing teu bisa ka mata poe aing ditutung ku mata poe vitamin mong aing ngomong tingali heula Engkang tingali kaula mong tinggal siapa ningali sorangan gitu ngaca leret mong kieu we sakali we lamun mong daku kaula rek dipulangkeun bener dianterkeun ku aing sok leres sok dianterkeun ku aing kana Pajero ayo bener sakali we sakitu Engkang ya kaula engkang sakali mangga geura uih teresep mah barang buka balik. ayo lain bade uih lain boga tunangan henteu kita masih gareng di tunangannya di henteu sanes bade uih lain betah di dieu nya nya kemang-kemang warna-warni di papai semalar pantes meni betah di dieu gini
aya Neng alah engkang Neng aduh Ramadewaji tingali Ramadewaji nek kasep kieu anjing alah bogoh men si koprok tuh aduh nyai geuning aya papa tadi buat curigai jiwa sia Kang Astaji ngaya kaulangkang Neng aduh Ramadewaji tingali waos lagi hiji lucu aduh alah anak aing teh normal Neng engkang aduh Ramadewaji menikasep yang menikasep tingali pamanten lagi teh sakikituan aduh meni lucu aduh nyai ngusap banget ai Ramadewaji jiga nu terido banyak sakit kasep nanti ngali sakit kasep lanjutkan maka jeung kabina-bina teuing Ramadewaji jika nu terido lamun terido kalau bakal ngegantung mana ulah sok atuh ieu teh segala samut ieu teh pangeran kira samut itu samut peminantun papa aya naon pangeran pangeran goblok ngenaonan betul ngenaonan naon make jeung pangeran goblok teh kenging kitu Ramadewaji teh minantu salira mohon papa Laila marujit ai Gusti Abdi mah teh kuat hayang kacayang utang aja aduh tobating Ramadewaji tobating aduh mun kasep kieu Kang Neng teh bener bogoh kakang makanya teh bener kaulah teh katarik ka pati-pati kepada asmara gama ku salira engkang mun kasep kieu Kang Ramadewaji tong baeud wae kira senyum aduh Ramadewaji tinggal Ramadewaji mahkota ge sae Ramadewaji yuri giket disebut mahkota pangamung nage lucu liang nage alit ieu mah oksigen teh irit aduh bangga pisan Kang Astajinga ieu parfum meuni seungit ngange parfum naon oliren Ramadewaji mesel oliren duatna hayang jiga kieu ganti Gusti anu kasep teuing meuni banget wae tong banget wae tuh Ramadewaji tingali ieu tepi melantueun aduh nu kasep teuing senyum halo Neng ieu teh Neng teh leres bogoh kakang nah make jeung disebut leres asli kaula teh asli engkang teh kabayang-bayang teh perang ka peuting teh ka impi-impi wae beurang teh kana dahar peuting teh kana sare leuwih waas lamun asup ka kamar guguling anu digugulung dipake tilam kaeling Kang Neng bener Neng teh pada Satya kakang Satya engkang lamun akang hayang emam dihuapan ku Neng iya lamun akang hayang ngeueut dieueutan ku Neng lamun akang hayang ibak diibakan ku Neng iya lamun akang hayang kiih dikihan ku Neng iya beres ayo kita kiih bersama aduh kabina-bina teh ini kasep-kasep teuing ngatikahkeun Ramadewaji ngatikahkeun tong banget wae ya di nyai ai bogoh man nyai euda
Gini kita nangis naon bagja nyai nyai. Nyai air kawinkeun mah nya eta lebe nyai meureun geus jodona we. Aya petugasna mah marek doa we. Ya da kena doa kaya si Akang Astajinga anu sakieu ganteng kalem. Mohon. Sok nyai geura ibah heula. Pada tuang heula, pada tuang sareng naon? Aya orea nyai. Ini hari wae, bener teh ciwit. Kita itu ngimpi naon lho. Nyai sok geura beberes sila urang kawin ke nyai. Kaulah nun, ai bogoh mah nyai jeung tibatan nyai jomblo mah. Di malan kaulah nun, bikantun heula Kang. Mangga itu tinggal aya naon? Mana? Alah, anjir itu ngimpi. Alah, nya meureunnan mata kitu ge anak aing bogoh meureun. Bapak sia goblok. Anak aing dipelet henteu meureun kumaneh teh. Meureun anak aing teh kaedanan kumaneh panggih dina impian meureun teu nempo beungeut tapi nempo hate. Muliana jelema ditangtukeun ku kabersihan hatena. Mudah-mudah jeung hatena ge sia mah bersih deui ampun. Ni HP anak kaula lahirna batina keun ai lahir mah anak kaula mah da beungan. Batina we HP nya sae bulan bapa mangga. Nek dipariksa heula darah tinggi aing. Tot. Saha ulah? Aya pembantu salira Pangeran Sasajinga. Saha Gatot Kaca. Gatot Kaca mana? Gatot Kaca baheula mah panglima di negara Amarta dipecat. Da ayeuna tinggal gawe ku kaula teh dibikeun jadi pembantu anjeun. Baik. Dibantuan ku eta we. Kaula marek nyang dokter heula. Iya. Gatot Kaca jir membantu aing. Waktunya balas dendam. Tot. Tot. Kadia tot. Anu tototan biasa. Uring. Tahun. Dewek. Sopan si gulung. Nyebut dewek kaing. Sia teh saha? Kurang ajar sia. Naon? Udah babatok sia. Udah babatok naon? Sia nyebut dewek kaing. Emang anjeun saha tuh? Aing dudungan sia. Di mana? Di negara Amarta. Hari ieu negara Abang Sagara. Hari anjeun jadi naon? Aing jadi pembantu. Minantu raja. Macam-macam ka minantu raja. Udah babatok saya ditampili gue. Bapak ya pih. Ampun. Saha ieu saha? Ampun pangeran gitu atuh. Kudu kitu anjeun mah. Ampun pangeran goblok. Nah, kuduna jadi pejabat teh hareupeun rakyat teh kieu. Jadi pamimpin teh hareupeun rakyat teh DPDP handap asor tawadok lain barakatangtang barakatengteng da teh digaji teh ku rakyat koplok dengekeun. Ulah adiguna luhur kota gede dunya nya jadi pamimpin dari gaji ku rakyat dijenengeun ku rakyat. Nya timbalan. Paling Bang mau ke kopi. Saya bangga ini, saya bangga. Macam-macam kayak awas. Cikopi tong dikocek. Saya bangga. Cikopi tapi tong pakai kopi.
Serius. Wajah nyebut anjing makasih ya. Merbendra. Iya Semar Badran Daya Landawala anu nuturkeun dugi ka wewengkon atuh barang dugi ieu Semar dihalangan ku para prajurit malung teu apalun saha anu datang kitu kayanana yang kastajinya bapak aing leuh hei para badega eta dua jalma tong dihalangan ieu parentah pangeran sasajingga dua jelema eta tumak tong dihalangkeun kumahakeun pangeran tojoskeun Pak ya ayan anak aing cager jang alhamdulillah Pak aing abdi damang Pak jang cager kusaha selain aya apa anu nyanak abdi teh ning dedemi teh buta teh panyagerkeun abdi bagja bager Pak abdi teh dikawinkeun sumuhun bade jeung saha jang putri raja Pak gulis teh Pak piminantun bapak teh dulu itu benar saya teh jang dikawinkeun demi Allah tak bapak mah di dieu teh katontar Prabu Semar dewek Prabu ya Prabu Pak sok tepangan ku bapak bas besan bapak wartoskeun ieu Prabu Semar teh kitu di mana jang di Lebet di jero tunggu Pak ya aya Prabu lembang na kitu ulah aduh angkat aduh brother Gusti Agung Akadamang cager dawala alhamdulillah dewek teu sangka dewek teh disenangkeun di dieu dawala aka disenangkeun dewek di dieu dewek rek dikawinkeun oh jeung naon nanya teh goblok cingeunaan si teh nanya teh jika bener tapi nyinggung maka jeung kawin jeung naon emangna aing teh jurig jeung saha jeung anak raja kulis da ulah kade ulah bogo oh bener we sakedeung deui aing kawin rek nenggung kitu oh da ulah aya kanehan aneh naon digali ku sia sia bakal aneh ulah ngiceup si leuing naon tingali dewek bakal sulap naon tingali tot naon teh cicing teh tot bos aya pikir sanaon pangeran Gusti agan dawala aduh agan nuju naon cicing keur sibuk aya naon pangeran pangmawakeun cente sae banget Formios saha eta ini saha sia teh mungkin tahu paniki wah buka sia juragan anom heeh nah kitu anak raja minantu nyebutnya sayang bangga ieu cente agan cicing hidup sibuk make gula teh henteu make gula tuh saya bangga anjir nyawe kaget aing atuh aing mah di dieu pangaruhna gede leuh tarik kuring bisa kitu nya atuh bisa aing pan pangeran hiji maneh pangeran dua tadi dia we kitu oh aing kitu mah ku sia geruan geus sok iya euy tat Dupi pangeran kemana? Iya pangeran dua Mang melikeun sangu goreng aya tot siapa teh nyaho mimitigna
maka aing masih mah teh nyaho mimitina mimitina kumaha atuh atuh Anengahing Pandawa Arjuna kairingi Batara Kresna sampun dumugi dateng nagara Ambang Sagara. Daerah Batara Nagara Ambang Sagara teh ulah samatkan yaya kuaing bakal diawut-awut ke nagara sia dibikin si cepot syukur tadi dibikin kuaing diawut-awut wong Ambang Sagara sahat datang kaing para prajurit tong pipilueun haling kuaing haling jadi tayi ngemawa si cepot sahanyeun ngaran kaula Sukma Denta dikamanakeun sasadinga aya di jero kadiekeun si cepot dipaehan ku anjeun tumbang dengekeun ku maneh Jun anu ngaran cepot aing teh wawuh teu baraya lain pamili oge lain tapi si cepot di dieu ku aing disenangkeun jelema sangsara ku aing disenangkeun diangkat harakat derajatna padahal aing teh wawuh teu naon tapi naha sia salaku rajana maka jin tumag rakyat rek ditumagkeun ku sia pamimpinna naon modeh kitu patut eta urusan kaula si cepot kitu ditumag ku kaula rakyat kaula ya nu jadi tumag teh lain cepot kuduna mah sia salaku pamimpin ku jadi tumag numakeun naon numakeun kepentingan pribadi sia temongkeun kepentingan rakyat turunkeun setiap kepentingan pribadi sia tumakeun mentok digubuk-gubuk wae urang aja utang pati pada pati hutang udang pada udang kiai Raka Batara magar ieu jelema bagian akang salira ngalawan rajana tingali anu ngaran Sukadewa ai Raka Batara modal ya kaula aya kapanasaran jeung ayeuna panasaran naon ayeuna tadi kaula kena ku tenung ku anjeun aing cicing teh beunang soteh pada we kaula keur leungah ayeuna patutunggalan nepi ka mana ilmu jampe pamakannya anjir dengdam kai dengdam sok Kresna nepi ka mana pangarti mana maju iya Nawa maju wak luar biasa rasakeun sia pengastikar sayang kumampara iya Sukma Denta dijamak dening Kresna leungit tanpa lebih hilang tanpa karena ngajangelek dadia Kresna anu asli iya sahanyeun anjeun saha kurang ajar sia wani-wani anjeun nyarupan kaula anjeun nyarupan kaula jadi dua itu agan dawala jadi sama kieu ayeuna kaula Kresna dawala kaula Kresna madawala alas ya
aing ka mana ngadunungan kieu ke ari juragan Kresna mah ngabogaan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma ari ieu mana di Karaton kaula mah tara mawa kemal ari ieu Kresna salamina tara jauh jeung Kemang Cangkok tah tinggal di daulah berarti sia anu pasuna kurang ajar sia hutang pati barapati hutang wirang sanajan aing pangkat RT acan paingana gerak awut-awutan gara-gara sia anu pasukan tenang hutang pati barapati hutang wirang kan lawan teman kurang ajar sing legas sia ayo kurang ajar itu raja anak yang dipantang ku panah kaula rasakeun Penastikar sayang tumampara iya Prabu Sukma Dewa katibanan panah Arjuna ngapeleduk leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang eleknya terdadi ya Pandawa 5 Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sadewa Rai Nakula Sadewa tingali gening dedemitna ka dieu Kakang Bima Det dedemitna datang ka dieu net tingali gening dedemitna datang ka dieu Raden Gatot Kaca barang ningali Sukma Dewa teh ramanah ku anjeun beungat sakalang Asep Gatot Kaca anak tua luar biasa anjing lepas tina pangaruh dedemit luar biasa gening salira teh panawa tot anak aing hebat anak aing teh kapangaruhan luar biasa tot timbalan cicing jeung aing keur antep si Kresna nanging sakedap kaula aya kapriugian dek ka mana tot aya kapriugian dek ka mana sia punten sakedap ka mana tot gerak sing horeng menjadi kolot teh menjadi raja teh bapak aing pangeran kodok di tangan gue geus hina ka aing amok kul kasih cepot teh si goblok para prajurit sadaya mundur lajeng Batara Kresna ngaluarkeun sakraudaksana ya Kresna memalihan ketibanan sakra leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadi lurah togog di Sumantri aduh kalah ampun Kakang Bodronoyo jisim abdi masalako buburuh di piwarang ampun ya panengahing Pandawa Arjuna mamalihan katibanan sakra daksana leungit tampil lebih hilang tanpa karana dadia
Ratu Siluman Gedeng Permon setting negara setrak ganda mayit tebating ampun geningan panawate hese pisan di alana hese ampun neng engkang numawi engkang gering numawi engkang ubarna teh samarana mah ubarna kuning engkang teh kalengitan neng salaku lambang kagungan negara atuh ya Dewi Pansa ning lumlengit tampil lebih hilang tanpa karena dadia layang jamus kali musada alhamdulillah rejang sing horeng dademi tungku geningan paningan negara awut-awutan paingan loba bencana di negara Amarta ada puguh dipingpin lagi kudu demi tungku geningan segala perjuangan teh kudu make pengorbanan dina pengorbanan kudu ngaliwatan susah payah dina ngaliwatan susah payah kudu disarengan ku ikhlas jeung ridona nah nu bakal dugi mah ikhlas we sareng ridona jang ah sakitu we teh Kang sabarakan jahapunten tina samuda kalepatan sakali deui mudah-mudahan pemerintahan desa Citata anu dipimpin ku kepala desa Pangarsa Bapak Haji Mumung Jebred sadayana cini tetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Selamat anu nongton, selamat anu ditongton, sekali selamat tetap selamat. Sakitu ti putra Ki Hajat tilu permios sanes sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.